Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi khalaqa wa hasana surataka. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabi lasadid. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma asqalat da'allaha wa rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Alaya sadaqallahul azim, amma ba'du. Wallahu a'lam bimuradih. Kapilenga sahibul bait Bapak Ustad Dudi oge anu gaduh maksad putrana jang ucuk nu diuwuh ku 12 sepuh. Pertama puji syukur urang sami panjatkeun kadat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah panginten urang sadayana ieu tingkat urang sadayana ulah lepas bahwa urang sabada ngalaksanakeun ibadah Jumat ku Allah dikempalkeun di ieu bumi, ku Allah dilangkahkeun dikepatkeun sampai dugi ka tiasa urang ngariung di ieu bumi ngalangkungan uleman pribumi ieu teh panginten tapak sadayana ge damel Allah. Gaya kajabi, gaya istilah anu mana panginten diantawisna wabil khusus pribados sanes ngabae-bae kana uleman namanya teh bujang naon goes hujan kepadanya jadi silih sangki we di bumi teh pribados pun bojo sugan teh sanes kana kondangan kedah tadi kerjaan kene padahal sim kuring ngadaguan nu mapakeun teu rompok di masjid we ngadaku dua anjing mangpun mangoik ya namanya teh ayo peng ka bumi alah nah asukan teh cenah tos ka mun kitu nya ceng ka salaki teh butuh teh peuting we hungkul ai urang teh mapakeun salaki sumerut di masjid jeung nu mapakeun sugan teh cenah ka kulon ih dari sagala teh tah hapunten para bapak sadayana itu diantawisna pribados rada telat. Bapak mah painten di masjid langsung langsung hadir pribados painten itu dah sok muka geula ceng-celengan di masjid teh gitu. Disimpen tahunan sasihan zaman ayeuna teh loba nu ngorowot kitu nya. Tah biasa pinya mah tara nyimpen ceng-celengan di kamar teh beres di etang gitu. Dan alhamdulillah dengan kos kamari bade pangaosan pan aya nu bobongkar di masjid teh. Lomari dibongkar, madrasah dicoplokeun naonana pantokna dicoplok-coplokeun bisa bade panaosan bisa Sabtu kamari ai tinggal teh teu hajah lilis bapak cenah ieu dibongkar lomari naon kacana teu aya tuh tinggal pantok bolongor ceng madrasah tinggal dibongkar we naon aya nu kacana teu aya si horeng berenangan koropak ai koropak painten di kamar payun. Oh, da kantor besi sareng bisa megel karena besi ngepek teh deui dina beunangna ge koropak kosong katanya. Itu janten geuningan seueur dina televisi oge anu mau kenceleng masjidnya lain aya kadua namahan teh.
Hapunten sakali deui. Rahmat salam Allah taala urang sami curahkeun ka panutan junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para atba'ut tabi'ina, tutugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sing kaangkan umatna nu kenging syafaatna, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para kasapuan sadayana, pribados pangindan dieu teh sebatkeun hakul muslim alal muslim, dan sampai teh ngabelan we ti dieu teh kamana putrana sok keteraskeun jeung da hujan gitu. Wayahna antosan lah. Nya lah pribados teh suping ka dieu teh lah naon kitu nyumponan panggulem pribumi hakul muslim alal muslim diantawisna idadaka wajibku di mana diulang salah kita aya pauduran mah hadiran wajib ngahadiran tah suping ka dieu nu kadua sim kuring maka dipaparinan sorong dinya paidan sohaka pansohu ampun paralun pripados kedah nganasehatan mah pripados oge nasehatin kene sadayana gitu ieu mah urang silih wasiatan dina jalan hak sareng dina jalan kasobaran wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Para bapak atau para sapu sadayana, maksud tujuan pribumi ngulem ka urang sadayana teh sejak tahadus bin nikmah ngalangkungan panginten ku Ustaz Dudi di dieu bade ngagaduhan putu pangintennya kadacan gaduh putu we bapak keneh we pandan putarna teh nyebatan teh bapak kayak masuk sumping pandan putu aki bukan gelarnya jadi aki. Sim kuring mah lain aki geus 8 kali aki sim kuring mah 8 kali nyebatna ge aya Pak Ustaz Dudi mah acan aki bapak keneh putrana teh nyebat teh mah tos berat bojona jang wecuk panginten lahir nambe gaduh gelar aki nya aki namanya gelar hiji aki tah sim kuring mesti 8 gelar lagi aki teh. Para bapak para sepuh sadayana ngulam ka urang sadayana sejak tahdus bin nikmah syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala 7 sasi paetan anu kalangkung anjeunna parantos naon ngawalimahan putrana anu wastana nyaeta Jang Ucu duy kadangat ayeuna teh 7 sasi pada nikahna teh ayeuna panginten ku Allah dipaparinan keturunan anu masih kene aya dina kandungan itunya dina kandungan. Nah, sakumaha dawan Allah dina ayat Al-Qur'an huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha anu pihartosinana wallahu a'lam. Dan Allah teh nu parantos ngajadikeun aranjeun kabeh min nafsi wahidah tina jiwa sahiji kawin saha Nabi Adam begitunya. Wa ja'ala minha tina eta sahiji teh ngajadikeun naonana garwana zawjaha naon tujuanana liyaskuna ilaiha supaya tentrem supaya istiqomah ku eta bojo teh gitu. Nah, pertama paenan ieu teh kisah Nabi Adam gitunya. Nabi Adam dilahirkan ka muka bumi cuang cieung da moal rekah lamun pamaga tungkul maradas ya Allah ngagelarkeun kanggo naonana kanggo pasanganana garwana yakni saha babu Hawa gitunya. Usaha ditikahkeunana ku malaikat Jibril ditikahkeunana teh kapungkur mereka can aya naon can aya lebe dajan aya KUA nya walina gitu aya di walianana ge ku malaikat Jibril nganggo mas mahar kan tenang we nganggo mahar mereka ayeuna ge disyaratkeun pertikahan teh kada aya mahar naon mahar teh mas kawin gitu nya. Mas kawin sing gede tanggeuyan sing leutik gitu aya di urang mah biasana tanggeuyan anu loba mas kawin dianteur micun ayahnya mas kawin dianjuk lah. Ai tanggoyan mah di 80 tanggoyan, sabaraha mas kawin 5.000 rupiah. Eta mah teh hargaan diri kitu nya. Anu kadana mah mas kawin sing ageng mah. Tayeu ge malaikat nikahkeun ngawalian saha Kangjeng Nabi Adam sareng Babu Hawa. Naon maharna? Sholawat.
Nah ada nabi ge acan gelahir can aya nabi tuh nya hamba Allah mas can dilahirkeun ge ka alam tuh nya tos dinaon tos dianggul-anggul ku Allah tos dinaon ti muliakeun ku Allah padahal teu acan nabi naon maharna teh sholawat aya gini sholawat aya sebatkeun sholawat naon sholawat Jibril aya sholawat naon pertama awal sholawat awal naon sholawatna teh anu dimaharkeun ka Kanjeng Nabi Adam ka babu Hawa teh cuma diantawisna saur malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam eta maharna teh nya bacakeun sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad eta nu rasulna ge kan nabi akhir zaman can digelarkeun ka muka bumi tapi ku Allah parantos dinaon kemuliaan nabi manya junjunan ta eta jadi mahar nah ieu teh kisah Kangjeng Nabi Adam nya ngajadikeun Allah Kangjeng Nabi Adam sareng garwana atuh aya ke suami istri kumaha lamun teh dieu mameureun ayeuna madu bulan madu kitu nya nah didinya aya bulan madu naon bulan madu na teh paling sapatemon suami istri sabab eta kewajiban moal muruh pamegat nikah kanu deui istri lamun teu aya rongan saperkara eta pada naonnya tong dijelaskeun eta nama tah atau sapatemon itunya palamma taqasyaha hamalat hamlan khafifah palamma taqasyaha dina sawatosna sapatemon suami istri hamalat ngandung itunya hamalat teh ngandung eta bojona Kanjeng Nabi Adam teh hamlan khafifan kalayan ngandung anu ringan hampang sasasi dua sasi naon anu sasasi dua sasi mah sebatna teh geuningan di teh naon naon sebatna teh mun bahasa kapungkur mah nyiram aya nama naon midam cenanya nuju midam segala ongkek-ongkekan jeung saja bisa jabina keun masalah etanya naon eta teh demi kawitan midam teras naon ngagayuh sasasi dua sasi tilu sasi kumaha kadituna pada bahasa saena pamarroj bihi ngalangkungan sasi bersasi kumaha diantawisna palamma asqorat samang-samang ngagayuh tilu dua opat dugi ka askolat abot kakandunganana genep 7 8 naon ngora cek naon inung beurang mah nya 7 kolot genep ngora 7 kolot 8 ngora salapan brag lahir ke alam dunia itu nah, eta askolat tadi mana askolat da'ullah ngadua ka Allah saha nu ngadua teh dua-duanana Kanjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa naon ngaduana teh teu hayang minta dunya rezeki jeung sajabana anu ngaduana teh kieu kitu nya saur Kanjeng Nabi Adam robbahuma lain ataina sholiha bami mah Gusti maparinan keturunan ka abdi anu soleh keun mentong disebutkeun solihah nada naon la tadri teu aburang mah terangnya ngadua mah nyunkeun ieu keturunan anu soleh Nabi Adam. Nah urang oge di mana bojo gaduh nuju ka kandungan atanapi urang anu naon kitu masihkeun gaduh keluarga diantawisna sok seringkeun ngadua Robbi habli minas sholihin Robbi nun Gusti habli mugi Gusti maparinkeun ka jisim abdi minas sholihin ti keturunan anu saroleh eta urang sanes wae anu kandungan urang oge da gaduh keturunan sueunkeun ka Allah Robbi habli minas sholihin ya Allah mugi Gusti maparinan keturunan ka abdi sadaya teh anu saroleh nya anu saroleh nah kumaha satosna kitu para sepuh sadayana saur Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa lanakunanna minasyakirin tantos abdi kayan abdi sadaya abdi duaan teh lanakunanna minasyakirin di jajaran anu syukur ka Gusti. Tadi dia painten bojona jang ucu nuju kakandungan nu kahiji painten
opat sasi dina sastra nu ayeuna teh ka opat sasi. Ieu teh opat sasi teh diantawisna nu mawi enggal buka ku Al-Qur'an. Naon sababna di dinya? Sabab di dinya Allah nantoskeun sagala rupi dina murang kali nuju aya dina kakandungan opat sasi. Itunya istrina tos ditantoskeun di dinya, pamegetna tos ditantoskeun di dinya, rizkina tos ditantoskeun, yuswana ditantoskeun dina opat sasi. Malahan jodohna ge tos ditantoskeun dina yuswa dina rahim opat sasi. Cilaka jeung bagjana ge ditantoskeun dina opat sasi. Nu mawis 2-3 sasi mah eta murang kali teu acan naon. Sok taroskeun kanu ngandung 2 sasi 3 sasi aya usek teu aya. Aya usik murang kali dina kandungan teu aya. Kawitan usik madang Allah maparian ruh di dinya dina opat sasi murang kali dirukan. Tos ngaruh eta nyata tos ditantoskeun anu kasebat tadi teh. Tos opat sasi ka itu masuk cobi kujang ucup bojona anu nuju naon, anu nuju ka kandungan engke mah bakal aya usik karaosnya tos opat sasi ka ditu mah. Eta teh naon? Nu mawi di dieu tadi oge tabarruk. Ngaos berjamaah Al-Qur'an tapaul ngalap manfaat khususna kanggo bayi anu aya di alam rahim, kanggo ibuna anu nuju aya dina kakandungan anu nuju ngandung. Ta ieu teh para bapak saku sadayana. Nah, nu kahiji urang doakeun teh keun da bayi mah nu di alam naon rahim Allah anu nang tayunganana. Tapi anu kurang priyogi didoakeun mah ibuna. Aras ibuna hiji ibuna sing dipaparinan ku Allah teh katabahan, kasobaran, katawakalan, kakiatan. Aras ada urang mah teu pamegat saha nu sok ngandung, aya nu ngandung pamegat. Aya ngaheujeunkeun teu pamegat. Teu aya. Istri mah jerih payah. Hamlan kopi anon. Naon kelingan dina ayat anu saneh teh ngelah naon kakandungan teh wahnan ala wahnin. Tadi dina ayatnya wahnan ala wahnin, jerih payah ripuk dina keur naon kakandungan. Aras acan mayunan naon, mayunan ngalahirkeun. Wah, perang istri mah. Nawawi dijamin aku Allah istri kakandungan ngalahirkeun dugi ka maut. Naon maut lagi? Syahid jaminan ti Allah. Ya. Nawawi jerih payahna ke istri. Lain kan urang ngukur hehehe we pamegat teh. Hehehe. Da istri anu ripuh mah nya diantawisna. Angkat-angkatan aduh menikah tenan musim hujan kadenya bisi kubih jeung sajabana eta kan ari masalah bayi mah nu aya dina kakandungan entong nyuhunkeun aya kintena ibu ramana bojona nuju ka kandungan ibu ramana ngadoa ka Allah, ya Allah ieu bayang bahnan cabang bayi anu aya dina kakandungan teh Gusti nyuhunkeun sampeanan nyuhunkeun pananganan aya nu kitu teh aya moal aya nya da eta mah damel Allah anu mutor damel Allah eta mah tegera disuhunkeun Allah ngajadikeun ahsana suwaraku Allah teh nu ngahadekeun kana naon kana rupa araranjeun seueur di zaman kiwari bapak naon anu kubur tina nikmat Allah terus seueur anu kubur tina nikmat Allah naon diantawisna hiji kamu istri, kedua pamegat naon istri mangga Allah parantos maparinan asana suarakum pangsae-saena bentuk jenisna manusia dipaparinan halis luhureun soca kamu naon ngahalang ngebul tambah deui ku naon bulu soca pan kumaha kubur nikmat tentang kitu teh halis dikerik diganti ku mehong terus teh di paparinan kasep ganteng cantik jeung sajamana hayo eta kubur nikmat ngadamel tato dina naon dina dada wah nya siga sayang engang dina panangan dina naon pinuh eta teh kubur nikmat padahal Allah sina bentukeun kitu cantikna gantengna pamagat cantikna istri ayeuna ditambahan ku tato ditambahan naon
maka jeung aya operasi naon deui operasi naon plastik mana eta teh kupur nikmat ya Allah nya kupur nikmat Allah ka Allah eta jalma nu kitu padahal eta Allah geus nyadiakeun teh kitu cobi lamun ku urang teh dikurud oge da teu manjangan saumur-umur sim kuring nepikeun ayeuna geus naon puluhan tahun 65 tahun da tiba heula nepi ka ayeuna henteu ronyong ka dieu kieu we nya ku kawasan Allah geus teu sok mana anu manjangan sing manjangan mah jangot kumis si eta we dihandap minang manjangan ai bangsa bulu soca jeung halis mah teh anu manjangan kersakeunnya ta ieu anu kedahna urang tapakur kana dadamelan Allah anu teu aya hinggana ayeuna anu kedah disuhunkeun maka Allah sanes nyuhunkeun Gusti pananganan Gusti sampeanan ieu pun anak lainnya cabang baya rahim teh toh tapi anu suhunkeun teh Rabbi habli minas sholihin ngerti Rabbi non Gusti habli mugi mapalinan minas sholihin direng-rengan jami anu soleh name mageningan lain atayna sholihan lamun magusti mapalinan kapun anak teh jadi burang kali anu soleh lanakunanna minas syakirin abdi teh rek syukur ka Gusti anu langkung-langkung ieu para bapak para sepuh sadayana nya janten naon atuh eta diantawisna anu kasebatkeun dina naon dina surat Luqman keningan tadi naonnya surat Luqman teh nya mana dawuh Allah dina surat Luqman meningakeun wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir ya wa wasaina jeung geus ngawasiatkeun kami al insana ka manusa biwalidayhi ka ibu jeung ka rama hamalatu ummuhu wanan ala wahnin ibu teh nu ngandung salapan sasi anu ngagugat nya salapan sasi diantawisna anu hese pulam nangkara asa katilihan nangkuk mas puguning nyangigir asa monoyot angkat-angkatan ge du risi jeung rempan sieun kumaha nu aya dina kandungan itu nya eta wasainal insana biwalidayhi kade hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin jerih payah ya Allah nya jerih payah namai Bapak doakeun urang gaduh bojo nuju ka kandungan teh doakeun urang sing soleh bojona sing tawakal sing sabar bojona nya mudah-mudahan ieu bojona yang ujuk di mana parantos ngagayuh kana sepuh ngala naonana ka kandunganana tos kolot ka kandunganana mudah-mudahan dina lahirna teh ajilan saklan wa salaman ya sing ajilan wa ajilan salaman wa salam naon saklan wa salaman naon ajilan teh cepat nah nya ajilan sing cepat ngalahirkeunana naon deui ajilan sahlan sing gampang salaman sing salamat cepat gan naon cepat naon di gampang sareng salamat eta harapan panjang keluarga nantinya diantawisna tak wayana kitu para bapak para sepuh sadayana istri salapan sasih ngandung mana berak lahir ke alam dunya sugan cuci tangan bebas tangan jantan sok ibuna teu aya juga tos ngalahirkeun TPP nama bagian salakina bagian bapakna mah ngurus abdi mah geus ngandung ngaheujeunkeun sakitu nyerina pek aya nu kitu istri teh aya ka bapak di mantos ngalahirkeun dipasrahkeun kanu ngorok-ngorokna kanu jantan rama teh aya teu aya anu puguh marama nyaterkeun we poe naon dieu naon lahirna dicatatkeun dina panto teh karek 2 poe karek 30 poe karek 40 poe catatan kitu we teu aya tapi istri mah ya Allah nya nabatak para bapak para sepuh sadayana entong sieun urang seueur putra seueur putu ulah sieun ku rezeki terus sok aya anu gaduh salikul putra teh katuparanan teu kaparinan tuang sabab setiap murang kali lahir kalantunya Allah ngagurutakeun sareng rizikina moal kepatina rizikina Allah ge tanggung malar nu tadi teh hadis ditamtukeun rizikina ku Allah mengaku urang kali name lahir kalantunya
pantas aya rezekina tina pinareut ibuna rata. Pinareut ibuna disesayogikeun ku Allah. Tapi kumaha kalau bana jalma teh deui eta kubur nikmat di kitunya di antawisna eta rezeki keur budak disetok itu dipaparinkeun kanu jantan putrana digentos kuno ti warung naon seueur geuningan jenengan susuna teh nya aya nu di ibuna dipiceun teh dipaparinkeun ta eta teh pantos syukur kan naon kubur kana nikmat ti Allah sedangkeun aya nu di toko teu asli teu murni sapertos naon susu anu aya tina pinareut nu jadi ibu tak ulah lepas lamun putra urang rezeki ti Allah disetok dipaparinan anu di toko bukan naon jenengan seueurnya warna-warni susuna itu diantawisna kumaha geus dewasana teh bakal ngaregem kita ngaji kita salat naon sababna udah susu sapi atuh nya susu sapi dipikeunana coba lamun anu murni mah tinu jadi ibuna itu tos langsung ti Allah rezeki bari anu kadua anu jantan sapuhna eta nu murni mah seueur kanu kitu rete seueur anu kitu digantos kontenan artis mah mung cedak teh nya di ngalahirkeun oge di naon dioperasi padahal eta malih ibarat nu kitu patut malih ibarat cai terus mudang terus siga cai sok ngalungkeun batu sagede naon mastaka kana balong barang brus gede liangna lep teu aya rete ayo artis masih kana teh teu percaya na kalau kitu teh mana lahirkeun teh dibedel wah da ulah-ulah naon ulah kaganggu si eta meureunnya padahal da kitu kene kitu da geus mangkel deui atuh kitunya ya malain ya Allah kitunya di urang mah sebahagian paling oge anu sesak ngalahirkeun embe di tengah hajar eta teh artosan atunya artosan meuli ieu mah bojona jang ucup mah ajilan sahlan wasalaman ajil cepat sahlan sing gampang dina lahirna salaman salamet ibu sareng ramahna ada nya diantawisna tanu salajengna para bapak sepuh sadayana nah ieu Allah bayi dipaparinan naon teh pijenenganna dina sasih opat kesasih dina kandungan rezeki sareng naon sae cilaka jeung naonana yuswana teh dina opat sasih jadinya tos ku Allah dipaparinan naon dipaparinan alat panangan sampean jeung sajabi-sajabina tong disuunkeun ku urang ka Allah Gusti tadi teh nyuunkeun pananganan socaan sampean entong eta mah damel Allah anu mutor tapi damel Allah anu muhtar mah urang waya wajib naon anu muhtar teh daya ikhtiar manusia nyuunkeun ka Allah teh Robbi habli minas nah eta mah daya ikhtiar urang nyuunkeun Gusti abdi muka nyuunkeun urang kali teh anu soleh laras anu soleh ari soleh papendan daya ikhtiar manusanya kumaha hayang soleh teu bing salabing teu ujug-ujug tapi kedah kumaha ke cara-carana dina tarbiyatul aulad dina mah kaca tarbiyatul aulad nembe ieu mah kandungan opat sasi paparinan anda teras ku urang bapak sepuh sadayana dina akhlakul banin diuningakeun alladzi khalaqa ahsana suwarakum Allah anu ngajadikeun manusia teh ahsana suwarakum pangsae-saena bentukna manusia nu diciptakeun ku Allah pamegat ganteng istri cantik itunya cantik eta ahsan cok naon upami ku urang ayeuna di alam dunya bapak nu sok dipusti-pusti di alam dunya naon kantenan ke istri dalah pamegat oge nya naon nu dipusti-pusti di alam dunya urang ke istri anu paling dipelihara anu paling dirubat kuno jantan istri lintang tinaon muka alias rarai terus rarai muka enak pamegat pada ninggal istri anu cantik dan hati pengkerna nanti gigirna dan ingat tina wajahna terus mancung pangamungna duka dona ndok sapotong naonana pipina sangemtek seureuk ing sajabina pantes
keun bae tukang marabet oge aras keun dan ningal teh kana naonana kana wajah istri ningal pamegat kana wajah kasepna gantengna teh kana wajah teu ningal ka pangkerjeun ka iget ieu sagala rupi di alam dunya istri dipasangkeun kana damis aya make up aya naon deui sido aya naon deui seueur istri mah kecantikan istri pamegat mah teu make naon-naon terus teu seadanya aja lah cek paribadannya pamegat mah tapi istri mah kandenan bade naon bade kayaan naon walimahan wah sagala diawan nu hideung we ejor bodas nu koneng teh dilebetkeun kana naon kana rarai ai tinggal ieu teh kahujanan siga barongsai ke dalam dunia menjadi pusti-pusti terus teh ya Allah namanya aya naon oge dina rarai teh aya naon jerawat naon parento teh naon jerawat daenga dilanungan jeung sajabina nu penting mah ieu we keun bae imit mah rabet oge nu penting mah ieu dan nu dinaonkeun teh dirong ku manusia teh rarai tapi Bapak upami urang nalika pangpayuna anu bakal digorogotan ku kalajengking ku bilatung jeung sajabina teh muka damis waras teu ke di alam dunya mah mah diusap dinaon ke istri jeung pamegat oge sami dipelihara natara-tara nah ari geus maot pada pangpayuna ieu dicongcong ku naon kalajengking bilatung jeung sajabana waras teu kartos aya nu maot pek mah walaupun ayeuna dibeungkeut di talian tilu beungkeutna deukeun da kalam kubur mah dibukaan kun ngureukeun darat dibukaan talina dibukakeun ieu diantelkeun damisna ieu panggeulana dicongcong ya Allah nya pangpayuna ieu padahal di alam dunya teh ieu teh anu paling diistimewakeun ku nu gaduhna teh ku manusia kitu nya paling dipelihara nah ari di alam kubur panggeulana anu ngegelan kana damis dek istri rek pamegat sahabapan teu upami maot tanpa diantalkeun damis kana taneuh payahna kudu dikali deui asuna arnaun khamsatu khamsatu asya'a wajib dikali deui eta mayit kena ku 5 perkara diantawisna hiji teu diantalkeun ieu kana damis kana naon kana taneuh nu kadua teu dikiblatkeun teu mayun ka kiblat eta nu katiluna aya naon benda dibawa ku mayit kudu dikali deui kitu nya ta ieu diantawisna we ahsana suwarakum Allah nu parantos ngajadikeun aranjeun tina panghebat-hebatna warna jeung rupa mangga upami naon diantawisna pribados upami hayang ngabantukeun kasep jeung gantengna teh sok ka ieu we ka mana ke kebun binatang kakara si kuring pakasepna dibandingkan di Cidatar mah panggore patut nah tapi ka kebun binatang mah si kuring teh pakasepna nya udah asana suwarakum aya ngabanding-banding aja naon mah Syekh Abdi Briji nya moal ngabani moal ih urang teh hayang naonkeun mah ye hayang syukur kana nikmat mah bandingkeun urang lebat ka kebun binatang ya Allah geuningan makhluk Gusti mah karitu tapi simpuling mah asa pangkasepna di dieu mah itu kuduna teh kitu lamun ngabandingkeun we dina haliah dunya ge kitu diantawisna ulah ninggal kaluhur tapi kada ninggal ka kanan haresna para bapak para sapu sadayana oke anu terakhir painon TV pados innallaha indahu ilmus sa'ah saetuna Allah mungkumantan Allah teh anu uningan kana perkara sa'ah ya kiamat wa yunazzilul ghais Allah nu ngaluncurkeun namekeun jumaah urang caang benerang wih jumaah ghais angsurkeun hujan rete ageung hujan wa ya'lamu ma bil arham urang mah moal terang Allah mah uningan kana naon aya dina rahim ibu istri nunjukan istri pambagatna cantik jeung teuna kasep jeung gantengna Allah mah kauningan ira pilahireunana Allah nulang uningan nya diantawisna wa ma tadri nafsum ma da taksibu goda urang mah bujang-bujang kana anu aya di rahim wa ma da naon wa ma tadri terang naon nafsun hiji jiwa ma da taksibu goda sok saha enjing anu terang pina beuleut urang naon enjing ada
Apal abdi mah enjing terek naon erek nali tomat cek tungkang tani tetantang tuh ayeuna mah da neme naon neme rencana ayeuna mah terkadang enjing bade nali tomat kumaha aya nu ngantunkeun teu tiasa nali tomat aya anu musibah teu tiasa urang mada taksi bukodak teu amal aya nu hafal kana naon pidang meuleun urang dina dinten enjing sok sanajan apal cenah da abdi teh enjing bade anu-anu da can tempi kana enjingna wawaya naon wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut saanu apal urang di mana bakal maot ares teh saanu apal di mana bakal maot urang di ayyi ardin tamut di mana tanah nu mana bakal maot da teu kirang geuningan di dieu teu damang dicana ke rumah sakit keletuk di rumah sakit kada teu oh nya itu seueur di antawisna na tamu ngajang jeung sajabina dina nuju naon na tamu ngantunkeun itu kan di ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir sanyana Allah teh nu mabuning ngatur anu maha kawasa khabir anu maha waspada itunya para bapak para sepuh sadayana terakhir ti pribados urang doakeun nu kahiji mudah-mudahan sakali di bojona jak ucuk di paparinan katabahan kasobaran katawakalan sing ridho da kitu geus kodok jeung kodar ti Allah Subhanahu wa taala atunya kitu deui ramana jak ucuk mudah-mudahan wa Allah sing dipaparinan naon deui rezeki milari nafkahna sing dipapainan kalancaran dipaparinan kabarokahan kalayan atuh mudah-mudahan ngaistiqomahkeun jang ucuk katut bojona sok saayat demi ayat tiap wengi aoskeun Al-Qur'an da ieu mah bapak-bapak anu ngariung ayeuna ngabantosnya anu kaduh pokaw mah urang bade saayat bade saruku tiap wengi sok ku anjeun tamat saayat sasurat dugi ka lahir sing dugi ka tamat kuduaan eta meh barokah nyunkeun ka Allah Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin ya Allah mugi paparinan naon murang kalih anu soleh nu katiluna atau mudah-mudahan panginten ramana nya eyangna ieu baja bang bayi anu aya kandungan Pak Ustad Udina sajabina sareng nu ti Cikadangna mudah-mudahan dipaparinan naon dipaparinan kasobaran katawakalan doakeun nu janten putra sing aya dina naon ridho Allah Subhanahu wa taala urang sadayana ge nya kitu mudah-mudahan urang dipaparinan panjang yuswa disarengan sareng ibadah ka Allah nu kaduana dipaparinan sehat wal afiah sehat jasmani wal afiah rohani kamu milih malah milih anu halal nu sae anu awona oge dipaparinan rezeki anu barokah kamu pibekelin amal ibadah ka mantena Allah Subhanahu wa taala rupina sakitu anu kapihatur apunten nu kasuhun ieu mah sakadar sambutan mudah-mudahan aya manfaatna khusus kamu tim kuring umum kamu sepuh sadayana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana minal ulama'il amilin wa minal ahlil ilmi wa minal ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'in wa ahli dhair Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.